Para mitra anu mulya, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade ngahanca dongeng nujuduna Gobang Naga Sakti. Ieu dongeng karangan Bapak Tatang KS ayeuna dina bagian mungaran bagian kahiji. Para wargi sadaya, geus puguh kasebut nu jadi indung kandung ma para mitra, pantes rek mika deudeuh mikanya kanu jadi anak. Boh kanu lalaki, boh kanu awewe, gede ku gedena, leutik ku leutikna. Beurang peuting teu boleh diberi atikan pikeun kasampurnaan hirup, sang kanu jadi anak jadi jalma anu soleh. Aya gunana, boh keur nagara, boh keur bangsa katut agama. Teu boleh diaping di jaring inggis ku bisi rempan ku sugan nu jadi anak labuh ti soledat telajak. Da puguh nu jadi indung mah anu ngarasakeun nyerina ngaberegejelkeun sirah anak sanajan nu jadi bapa ge nya kitu para mitra. Kanya mah jeung kadeudeuh teu laas ku leuseuh. Henteu suda mere amanat teu sepi mere atikan samalah karisi jeung karingrang. Teu boleh aya sok inggis para mitra nu jadi anak, aya nu ngahina, aya nu nganiaya. Memang leres para wargi sadaya. Ieu gambaran memang jelas pisan. Ceuk agama ge dibenerkeun, sanes dibenerkeun deui para mitra aya keterangan. Yen cenah para mitra dosa hiji budak para mitra moal dihampura ku Allah Subhanahu wa taala, sateu acana indung bapana ngahampura. Kitu para wargi sadaya. Jelas aya keterangan nu nyebatkeun yen sorga aya dina dampal suku nu jadi indung. Jeung deui para mitra sadaya memang antara indung jeung bapa biasana budak deukeut ka indung. Kateranganana jelas para mitra sadaya. Ieu tos teu kedah digambarkeun deui ku Mang Jaya. Para wargi langkung uninga tina perkara hubungan antara anak jeung nu jadi kolot. Indung anu ngandung bapa nu ngayuga. Sok sanajan para mitra, anjeunna dikersakeun ku Nu Maha Kawasa tapi indung anu ngandung bapa nu ngayuga minangka pangeran lahir. Mangga urang teraskeun. Para wargi anu mulya nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Gambaran ieu teh kabuktikeun dina ieu carita ngadadarkeun saurang lalaki tengah tubuh anu katelahna Ardasik boga anak dua kembar nu cika lalaki katelahna Mantala, anu bungsu awewe katelahna Mantili umurna masing-masing kakara 11 tahun. Ari indungna katelah Nyi Karmila ngan geus maot sakitu taun anu katukang dikaniaya ku 3 urang dedengkot rampog. Waktu Nyi Karmilah balik tas ngalasuluh di kontrak Japati. Dikontrak di tatar kontrak Cijapati. Harita Nyi Karmilah rek digunasi tadirina, samemeh rek palastra Nyi Karmilah manggihan hiji pakarang, nu disebut Gobang nyampak nyarane dina tangkal koang. Duka nu murag, duka nu tinggalin, katingali ku Nyi Karmilah Gobang meni gugurilapan siga ngaluarkeun cahaya ting buricak samodel kembang api. Sakedapan Nyi Karmilah ngarasa helo. Bari mencerong kana Gobang sakapeung aya pikiran rek dicokot. Sakapeung sieun sabab katingalina eta Gobang ngaluarkeun cahaya buburicakan. Keur kitu ngong datang sorak lalaki tanpa jirim, ninitah yen eta Gobang dicokot kalawan kudu diwariskeun kanu jadi anak. Akhirna ku Nyi Karmilah dicokot sarta diasupkeun kana jero suluh kirinyu anu meunangala. Leos indit maksudna marek balik bari ngagagandong suluh. Acan ge jauh eta tempat ujug-ujug jelung jeleng 3 urang rampog meni jarangkung gede. Beungeut para mitra budi amprotan. Pendek nama para mitra, wah matak pikasieun soak para wargi. Tong boro urang orok seurik atuh alina kieu mah. Aduh awak jangkung badag para wargi gede luhur. Kumis baplang sangga dulang beungeut budi amprotan. Wah teh soak atuh urang harupan jelema kitu para wargi. Nyi Karmilah nekat bela diri. Tapi nya kitu para wargi sadaya, takdir teu beunang dipungkir kadar teu beunang disinglar. Harita para wargi akhirna Nyi Karmilah dipahala ku rampog. Sedeng Gobang jeung suluh anu memang meunangala ti gulutuk kalebab. Parang Ardasik salakina nyusul lantaran melang geus ampir asar can balik keneh. Barang tepi kanu dituju Ardasik ngaranyu, ningali nu ngajadi pamajikan ngajoprak kuyang getih. Sedeng rampog harita teh geus eueuh. Waktu dirangkul ku Ardasik, kabeneran Nyi Karmilah bisa keneh nyarita.
Sanajan geus rero oge nyaeta mihape kenu jadi anak kalawan ngabejakeun manggih Gobang rag-rag kalebak. Geus amanat kitu mah teu kungsi memenitan Nyi Karmila. Tekuhan teu para mitra mulih ka jati mulang ka asal. Dipundut ku Rahayu dipentak ku Maha Kawasa. Malih ka balik ka alam kalanggengan. Harita teh Nyi Karmila palastra. Gancang ku Ardasik dibawa ka imah samalah Gobangna dicokot. Dicokot heula datang ka panganyerekan Truy di Pulasara kalayan dikubur Nyi Karmila teh. Harita waktu Nyi Karmila maot teh mantala jeung mantili lalu ti keneh umurna kakara 5 tahun jalan. Duanana can pati apal pisan kana rupa indung. Sanajan Ardasik nampa amanat tilu jadi pamajikan, yen eta Gobang kudu diwariskeun ka anakna. Acan wani nyerenkeun sabab anakna can sampai umur kakara umur 11 tahun harita teh para wargi. Janten ieu kajadian tos 6 tahun anu kalangkung sabada Nyi Karmila mulih ka jati mulang ka asal. Janten ayeuna umur mantala sareng mantili parantos 11 tahun. Ieu namina ge dongeng para mitra. Bila anu naroskeun cenah anu kembar lalaki jeung awewe make jeung terus bisa cenah para mitra sararehat namina ge dongeng. Tos teu kedah digambarkeun deui namina ge dongeng para mitra. Ieu dongeng teh atuh mun kumang jaya dikiratakeun ge ngabobodoh nu cengeng teh para wargi. Tapi berarti sanes para wargi cara rengeng jadi bobodoh cenah kumang jaya. Ieu mah baheulana para mitra baheulana sigana bae kitu. Mangga urang teraskeun deui. Tuh ka mana tuh tadi tanya mangga. Sanajan para mitra sadaya. Sabab eta Gobang teh lain Gobang biasa, estu Gobang pusaka. Nganduka saha nu bogana, sasat Gobang menang panimu pamajikanana. Sawaktu-waktu lamun rek aya bancang pakewuh eta Gobang sok disada gogoloprakan, malah ajol-ajolan siga nu reka luncat tina sarangkana. Bari ngaluarkeun cahaya buburicakan matak serab ningalina. Lamun kitu teh mah sarua jeung ngabejaan bakal aya kajadian kanu ngarawatanana. Sabulan pisabada Nyi Karmilah maot, Ardasik napakuran Gobang. Lantaran hayang nyaho eta Gobang teh bener parabot pusaka naha lain. Lamun parabot pusaka hayang nyaho saha nu bogana, meunang 2 poe 2 peuting katiluna kakara aya ilapat. Yen eta Gobang bener-bener barang pusaka kalawan nu nyekelna putra Raja Pajajaran. Anjeunna nuju moro mencek Gobang namurag. Atuh anjeunna teras tilem geus aya lilapat kitu mah keur Ardasik leuwih ngamumule kana eta parabot. Ngan henteu dipigusti para wargi sadaya ieu. Parabot eta meunang dimumule tapi ulah dipigusti ku urang para wargi. Nah mangke ulah dipigusti sagala cenah tumang jawa. Apan geus jelas para mitra urang mi Gusti teh angin ka Allah Subhanahu wa taala. Teu aya deui para wargi sadaya. Janten mun urang boga meunang para mitra, boga bana, boga batu ali, boga naon teh, naon we lah kitu para wargi sadaya. Eta meunang minang ka banda, anggap bana perhiasan gitu para wargi sadaya. Namun ku urang ulah dipigusti para mitra. Wah, ieu minta ka batu ali, minta ka pedang teu kenging para wargi. Mementa mah ngadu ama angin ka Allah. Nyuhunkeun, urang nyuhunkeun angin ka Allah para mitra sadaya. Mangga para wargi sadaya, urang teraskeun. Para wargi anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Satiap nincak bulan mulud sok dibersihan ku cai kembang. Sajaba kitu Ardasik henteu lelewodeh barang teundeuna sabab dina ilapatna kadatangan. Kusa urang aki-aki ampir pikun buuk jeung janggot kumis para wargi geus bodas camaklak teu beda ti kapuk. Eta aki-aki ngabejaan yen eta Gobang baka ditareangan babaku nama ku jalma-jalma jarahat rek dipake andelan ka kuno ngajarahat. Sabab ngadenge beja yen putra Raja Pajajaran tilem kalawan Gobang namurag ditatar kontrak Cijapati waktu leuweung geledegan keneh. Dina hiji poe pareng hade poena langit cekas bengras taya aling-aling. Angin ngahiliwir matak seger karasana kana awak da pugu di tempat nuluhur di wuh loba tatangkalan. Sedeng di eta tempat eueuh deui jalma lintang ti Ardasik jeung anakna 2. Manehna ngadon bubuara nyieun sasaungan anu ukuran 3x5 meter dina hanapeun tangka kiara gede lebakeun wahangan gurawes. Tapi keur Ardasik jeung anakna teu keung teu sieun. Sakitu tempat kasebut setengah leuweung.
saja batik itu tengah rasa sieun kalaparan sabab ardasik rajin daek pepelakan kitu deui sok ngahuma harita ardasik balik tas ngalasulu manehna ngadaweung hareupeun sasaungan diuk dina babalean kituna teh ngadon ngalamun mikiran nasib nu jadi anak pikeun ka hareupna da moal nya nu jadi anak rek teh tepi kakolot cicing di tempat anu kitu bari teu boga pangarti pisan ari dek dibawa balik ka sarakanana kasarakan tadi ge henteu wani sabab ardasik di sarakanana pada ngakalakeun babakuna mah ku jelema-jelema jarahat dumeh ardasik baheulana keur ngora ngulik kana ilmu nyati harita manehna ngejat ti sarakanana nyaeta ti wewengkon ranca buaya tapi kakiwari bubuara di kontrak Cijapati disebut kontrak sotenan ka ayeuna-keun da baheula mah keur leuweung geledegan keneh ari mantala harita keur ngeusian bekong ku cai enteh mantili nyaitan kulub talus diwadahan kana boboko eueuh sokoan samalah miringan 5 siki tuluy dianterkeun ka bapana nu keur niis di hareup katingalina teh keur mantala oge jeung mantili geus harideng cacakan can darewasa oge geus bisa ngabula anu jadi bapa Bah ieu kulub talus cek mantili bari nuna kulub talus diwadahan kana piring seng meningar bul keneh ari mantala nuna bekong dieusi ku cai entehan geuning geus asak deui nyai nageus hipu gitu ardasik ngareret kana tulub talus kantenan we hipu mah bah piraku acan hipu datos dijait tembal mantili gek diuk ngareneng jeung mantala lanceukna sok atuh bah keur ieu bah cek mantala nitah ngopi ka bapana keun sinati seula ujang di dahar ayeuna mah kuliak letak abah we meureun molotok temenan abah moal boga letah meureun ulah ngadahar banginum nu panas-panas teuing bahaya piara kuntu urang kudu dipiara letah urang kudu dipiara atuh sing sakur nu aya patula patalina jeung urusan barang dahar urang kudu merhatikeun ulah ngadahar nu panas-panas teuing ulah ngadahar nu tiis-tiis teuing bahaya teh jadi urang teh kudu aya di tengah siger tengah hartina dahareun panas keneh heug tiiskeun heula sangkan eta dahareun teh ngeunah karasana jeung deui henteu matak nimbulkeun hal-hal nu matak ngabahayakeun kana awak urang ardasik nyarita bari mesem hatena ngarasa bungah boga anak geus harideng aya kanyaah kanu jadi bapa harita ardasik terus neuteuk beungeut mantili seredet hatena nyeredet ras inget kanu jadi pamajikan sabab rupa mantili teu beda ti rupa indungna geus sakumaha lila waktu ardasik keur neuteuk beungeut mantili pok mantala tumanya ka ardasik bapana bah ari si emah maotna teh geuring naon bah mantala nanyakeun perkara indungna atuh ki ardasik ngareret bangun asa-asa nyaeta ujang lah mun hade dicaritakeun ku bapa mah jadi bapa teh teu berat nyaritakeunana tong kitu bah caritakeun itu ka abdi bah sumuhun bah kunaon atuh tang nasi emak pupus teh daek teu daek para wargi sadaya harita ki ardasik dipaksa kudu jadi anakna sangkan ngadongengkeun perkara nu jadi pamajikanana sedengkeun baheula mah ti baheula keneh ditutup-tutup eta kajadian baheula sakit taun ka tukang teh mumatak ujang oge nyai indung hidup teh nu maehan nu maehan maksud abah-abah teh aya nu lain aya nu maehan aya nu paeh kitu bener bah manya aya nu maehan lain ujang paeh ku panyakit baheula magering panas waktu ujang jeung nyai leutik keneh temal ardasik ngabohong teu daek nyaritakeun yen indungna barudak teh di pahala ku rampung keke teu ngarti ceuk abah tadi majalah anu maehan lain abah teh tadi teh poho lain poho abah teh asa teu puguh pipikiran teh ulamanya aya nu maehan abah teu milu ikut campur nu penting mah inung hidup parantos mulih ka jati mulang ka asal lain ari mantala jeung mantili dijurukeun ku si emak teh di mana bah
di dia leuweung di mana bah mantala kapapanjangan dijurukeun malah di dia ujang tapi di ditu di lemur mana bah mantala talete pok mantili adina milu tumanya nah abah jeung si emak teh boga lemur kitu pokna bari neuteuk oh mau boga mah atuh nyai ujang abah teh boga lemur di mana ari lemur abah jeung emak lemur abah jeung emak mah di ranca buaya teh mah ardasik sajelasna atuh di lemur abah mah loba buayanya banyak. Oh, wah buaya di lemur abah mah nyaingan ngaranna we di lemur ranca buaya. Contona gedinya aya ngaran-ngaran nu aya peteup teu aya patula patalina jeung kaayaan tempat didinya. Contona lamun hidup murilingan ke tempat-tempat aya nu ngaran modelna. Nah naon we kitu tah? Anu memang teu luyu jeung kaayaan didinya. Model ranca ekek can puguh loba ekekna model ayeuna ranca buaya da di mana aya buaya pan eueuh buayana oge kitu oh kunaon atuh teu boleh ka lembur bah ari boga lembur mah ceuk mantala nyarita deui lain teu hayang abah mah hidup ka lembur teh ngan sabalikna abah karunya ka hidup duaan lamun abah balik pasti hidup moal bisa papanggih deui jeung abah. Para mitra sadaya ardasik harita ngalimba dina nyaritakeun diterenggu anakna sangkan balik ka lembur. Barang para mitra ngadenge katerangan nu jadi bapana di mana manehna balik ka lemburan Cabuaya cenah bapana moal balik deui. Kunaon make moal bisa panggih deui jeung abah? Ari abah ka mana bah geus balik ka lembur? Mantala beuki talete halisna rada nyingsat bangun ku heran ku carita anu jadi bapak para wargi sadaya ujang oge nyai lamun abah balik ka lembur kana pasti abah dikaniaya ku urang ditu ari sabab loba nu ngakalakeun atawa ngarah-ngarah ka abah babakuna mah jalma nu jarahat baheula abah kadatangan ku dua orang jaduk begal ari begal teh jalma abah cek mantala sanyahoan di bega nya ujang jelema jahat harita abah kadatangan ku dua orang bega nyaeta menta ilmu ka abah ngan ku abah teh teu dibere sabab rek dipake kajahatan ku manihanana peutingna abah didatangan deui samalah eta bega nu duaan teh mawa batur aya kana genepanana ngan hadena we abah can sare gancang abah kabur jeung si emak bari mawa nyai jeung ujang. Waktu umur 1 tahun setengah terus abah jeung si emak katut nyai jeung ujang leleuweungan samalah kungsi cicing direuweung ti sagala tidinya ngejat deui sabab abah terus diudag-udag kudu jarahat akhirna bubuara di dieu tepi ka ayeuna salamet ari abah ngapoe sok ngarep ngulon wae bah teh naon bah sapoe teh sok aya 3 kali terus dipeuting sakali subuh-subuh sakali. Oh, eta mah keur salat atuh ujang abah teh. Naon ari salat teh, Bah? Ari salat teh ibadah ka Allah ujang. Sabab abah ngakukeun boga agama nyatana agama Islam. Sajabati kitu abah rumasa ku Gusti Allah dipaparin kanikmatan, dipaparin usik malik ku Gusti Allah. Tah ujang oge jeung nyai kudu bisa ngalaksanakeun salat nu 5 waktu. Temal ardasik pok mantili kakara nyarita deui. Ari nu ngakukeun boga agama Islam teh naon wae bahan kudu dilaksanakeun teh na salat wungkul. Ari nu ngakukeun agama Islam kudu ngalaksanakeun 5 rupa nyai. Kahiji ngucapkeun syahadat, nyaeta syahadat teh kieu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nu hartina teu aya di pangeran angin Allah kalawan abdi nyaksi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta teh abdina Allah alias utusan Allah. Ari kaduana salat, katiluna nyaeta puasa, tuluy zakat, kalima munggah haji. Nyatana munggah haji teh jarah ka tanah suci ka Mekah. Tapi lamun urang geus boga pakeunana ta eta disebutna rukun Islam. Aya 5 perkara uga ujang yang ku hidup kudu diperhatikeun. Sebagai umat anu nganut agama Islam urang kudu ngarti yen 5 perkara ieu
kudu bisa kalaksanakeun. Ngan anu kalimana mah munggah haji urang bisa ngalaksanakeun gimana aya syaratna. Tah ai syaratna teh loba kahiji awak kudu sehat. Geus bale terus deui urang boga artina mah waragad nada jauh atuh ti urang ka tanah suci Mekah teh. Tah kitu. Jadi nyai teh kudu salat kitu Abah. Uguh we nyai kudu salat mah samalah lain nyai bae sanajan ujang ge kudu bisa salat. Ai sabab salat teh tihangna agama. Di mana urang teu bisa ngadegkeun salat berarti agama nu dianut urang teh ambruk. Agama Islam nu aya di diri urang ambruk. Lamun tiap jalma teu ngalakukeun salat berarti agama Islam sakuna nu diagem ku urang ambruk. Hari diajarna di saha Bah lamun hayang bisa salat? Ari diajar mah ku Abah we atuh bareng jeung Ujang. Di mana Abah ngalaksanakeun salat ku Nyai jeung ku Ujang turutan. Di mana geus apal prak-prakanana tangke dibere keur babacaanana salat. Permantala diajar salat, mantili nanya ka mantala lanceukna bari ngarep. Nya mantala ge arek ah. Atuh bae jeung urang jeung ieu urang jeung Ujang oge jeung mantili diajar salat. Mantala geus aya niat para mitra hayang diajar salat. Tong ayeuna engke di mana Abah rek salat turutan. Da ayeuna macan waktuna salat, sedengkeun ari salat teh aya waktuna teu sagawaya. Nu disebut salat wajib teu sagawaya aya waktuna. Waktuna teh lohor, asar, magrib, isya jeung subuh. Geus ayeuna mah urang ngaropi heula. Cek ardasik tuluy ngaropi kulub taleus geus tiis. Katingali para mitra budak teh para wargi. Nu dua bangun anu ngeunah ngaropina teh kulub taleus pelak bapana. Ngaso heula para wargi sadaya. Para wargi sadaya heuleut sawatara menit sabada ngopi leng ardasik ngahuleng hatena ngagerendeng. Alhamdulillah nuhun Gusti. Pun anak parantos aya kahoyong ngalaksanakeun ibadah. Mana kitu ge Gusti parantos nurunkeun taufik sareng hidayah ka pun anak. Mugi Gusti maparin cang emutan ka pun anak kalayan mugi janten umat Gusti anu saleh. Nu tiasa ngalaksanakeun kana papagon agama kalihna ti kitu mugi aya dina panang tayungan Gusti salalamina. Itu gerentes hate ardasik ngerasa bunga ngerasa bagja. Menjadi anak geus aya niat hayang ngalaksanakeun ibadah. Bah, hari itu bedog nu panjang sok disimpan wae di kamar, bisa dipake ngalasulu ku Abah. Mantala kakara nyarita deui maksudna mah nanyakeun gobang. Lain paragi ngalasulu eta mah Ujang teu meunang. Teu meunang dipake ngalasulu da eta mah lain bedog tapi gobang teh. Ari sugan Ujang mah paragi ngalasulu, boro tadi trek dibawa ka leuweung paragi naon atuh Bah? Lain paragi naon-naon Ujang. Gobang mah paragi ngajaga diri bisi aya jelema jahat. Mana Bah boga gobang? Menang nyieun Bah atau pamere Bah? Mantala kacida taletena. Malah alah batan ti adina para mitra kawas bibir aweweun. Lain menang nyieun atawa menang pamere Ujang tapi PHP ti karuhun Abah. Nya ku Abah dirawatan sabab bisi kapanggih ku jelema jahat. Banting mangkaning loba nu butuheun ku parabot kitu teh Ujang. Tapi nu barutuheunna teh nyaeta jalma jarahat, tukang nganiaya atawa tukang maehan jelema deui. Piceun atuh Bah bisi engke jelema jahat nyahoon yen Abah ka PHP-an gobang ku karuhun. Engke Abah dipaehan ku jelema jahat. Cek mantala boga rasa hariwang kanu jadi bapa. Muhun atuh Abah, saya piceun nya pami kitu mah kanggo naon dirawatan oge. Mantak nimulkeun bahaya kanggo urang Abah. Mantili oge para mitra sadaya. Harita teh para wargi sadaya nyarita. Tapi ketang Abah, tong dipiceun Bah, geus keur Ujang. Da cek si mage basa Ujang ngimpi peuting kamari geus dibikeun ka Ujang. Cek mantala atuh ardasik bapa rada ngaranyu. Anakna nyaritakeun ngimpi indungna mikeun eta gobang. Ras inget kana amanat ti indungna baheula. Waktu rek maot dikaniaya ku tilu urang rampog teh. Ulah Abah ulah dibikeun ka mantala, hayo ke mantala diarah-arah ku jelema jahat.
Ini piceun ya Abah. Mantili nyarek rada kerung. Bae nah di arah ragelan ha. Matak naon we ku mantala kadek jelema jahatna ku gobang banyak. Tema mantala keukeuh. Manehna hayang mibanda gobang. Ku Abah moal burung dibikeun kaduaan. Ngan moal waka dibikeun ayeuna sabab Ujang jeung Nyai can darewasa. Engke di mana geus umur leuwih ti 20 kakaraku Abah di idinan. Ngan ti ayeuna Abah peupeujeuh ka Ujang jeung ka Nyai. Di mana Abah jaganing geto pondok umur. Heug eta gobang dirawatan kuduaan poma ulah rek dipake nganiaya jelema nu tanpa dosa. Tapi sabalikna kudu dipake tutulung kanu butuh tatalang kanu susah. Sajabana kitu ulah rek disembah-sembah. Urang teu meunang nyembah anu lian angin ka Allah urang nyembah. Urang teu meunang midua Allah kade eta sipate kacida pisan gede dosana. Kasebutna ge dosa gede. Urang midua Allah teh kade ieu Abah amanat kahidap duaan mangka isuk jaganing pageto da umur mah eueuh nyaho ai umur teh apan disebutna ge hirup katungkul ku pati paeh teu nyaho di mangsa jodoh pati bagja cilaka rusiah pangeran teu nganyaho-nyaho ngan ningali kaayaan waruga Abah sakieu geus kakolotanana. Sakedeung deui paris Abah mereunah kudu mulang ka alang kalanggengan tah peupeujeuh ti Abah eta tadi hidup kudu daek tutulung kanu butuh tatalang kanu susah kade eta bedog atawa naon teh gobang teh teu meunang dipakenana sakajal manutan padosa jeung deui eta pedang teu meunang disembah-sembah teu meunang midua Gusti. Urang mah nyembah maanging ka Allah, minta maanging ka Allah. Lamun eta gobang ku Ujang ku Nyai disembah-sembah sarua jeung mangeran atawa nyembah kana gobang. Tah sakali deui ceuk Abah ge rek nyembah mah atawa sumujud mah kudu ka Allah. Nyata ku ngajalankeun rukun Islam anu 5 rupa. Syukut bah gobangna bah. Uguh we syukut mah atuh. Menang aina Ujang ningali bah. Ulah Ujang, ulah hayang ngilikan. Keun we di kamar da engke ge moal keur saha, pasti keur Ujang. Sakudeung atuh bah moal dikade-kadekeun ku Ujang oge. Mantala maksa hayang ningali gobang. Ulah Ujang pamali, ceuk Abah ulah. Si Abah mah pirage ningali meuni teu meunang. Engko tadi geus dibikeun ka Ujang jeung ka Mantili. Mantala rada ngajanggilek si jarek punung harita teh parawargi sadaya. Parawargi sadaya, kulantaran mantala maksa hayang ningali eta gobang. Daek teu daek ardasik harita ngidinan. Nyajung ka ditu atuh ari kabawa onaman mah. Ceuk ardasik akhirna ngidinan. Atuh para mitra mantala meuni harita teh gumbira gentak mureja terus unggah maksudna rek nyokot gobang di kamar. Barang cek dicekelan kalawan rek dibawa tapi ngadak-ngadak eta gobang karasana ku mantala asa berat sanajan dibebedol oge teu onget-onget. Padahal gobang ukurnya rane kana bilik tapi pageunana taku. Gero mantala ngagero adina kalawan teu hararese Mantili nyampeurkeun ka kamarna sartananya. Ya naon mantala? Pokna kalanceuk ge nyebut ngaran wae para mitra. Aduh. Kuring meuni gerat kieu gobang teh Mantili. Biar kurang rek dicokot na beratnya. Dipaku meureun kana tihang ku si Abah. Dipaku kumaha teu katingali atuh sing aya paku sidik eta gobang nyarane kana bilik jeung teu katingali aya pakuan. Gerape ku maneh cokot? Tema mantala oge Mantili nyekel perah gobang. Barang rek diangkat nyawe pageuh teu uget-uget acan masing hantem di bebedol oge. Alah nya mah berat kieu nya. Tukur naon ku Abah dibikeun ka urang ari gobang berat mah rek kumaha mamawana barina oge. Oh, siapa mah rajin ngawariskeun gobang berat kieu. Kumaha mamawana dah hese atuh. Mantala ku kulutus tuluy kaluar deui jeung Mantili adina. Nah, lain rek dibawa ka dieu gobang teh Ujang, ceuk Pa Ardasi. Si Abah mah rajin ngawariskeun gobang meni berat bah. Diangkatna ge hese teu kaangkat. Mantala kerung sumeukeheul. Ceuk Abah ge ulah rek dicokot moal kaangkat.
sabab eta mah gobang pusaka tapi engke di mana ujang jeung Nyai geus dewasa top teh teuing samala engke mah pasti kabawa moal berat kawas ayeuna jig anggur ayeuna mah ye jeung abah katu urang katampian geus meujeuna salat lohor keturutan abah prak-prakan salat ayeuna urang abdas heula cik Pak Ardasik terus indit katampian dituturkeun ku Mantala jeung Mantili sanggeus tepi katampian Pak Ardasik tuluy mani ari Mantala jeung Mantili ngadonting kalacat naraek kana dahan kiara tuluy gugulayunan kawas Tarsan bari nyekelan kana areuy-areuyan gulayan ka ditu gulayun ka dieu samalah make jeung ajeleng-ajelengan sagala kana dahan tatangkalan nu sejena bari saleuseurian. Tapi keur Pak Ardasik mah ningali barudak polahna kitu teh teu ieu manggeunggeureurkeun teu ieu ngageunggeureurkeun atawa boga rasa sieun ragrag malah nyerengeh we nu aya ari sabab Mantala jeung Mantili geus biasa sok kitu gugulayunan dina areuy kiara sok gugulayunan kitu na teh ti keur umur 6 taun. Geus ujang Nyai geura tarurun kapan rek diajar abdas ke geus diajar abdas diajar salat nurutan abah sok geura tarurun sok abdas jeung abah ka dieu. Pak Ardasik kakaranitah turun bari tatanggahan ningali Mantili keur gugulayunan ari Mantala keur nangtung dina dahan kiara mangkaning sakitu luhurna aya 10 meter gulayun juralit Mantili ngajuralit oge clek napak kana taneuh ari Mantala ngajuralitkeun maneh tina dahan meni aya kana 4-3 kali jujuralitanana matak paur anu neuleuh inggis ngagejret para mitra lamun seuk ngagejret teh geus pasti nampuyak awakna teh napi aharita teh celek Mantala napak kana taneuh tuluy ngudaran pakean brus marandi heula dina cai pancuran meni ngaherangakeun celang bangun ti isnaker sanggeus mandi bebersih kalawan geus dibaraju deui. Pak Ardasik abdas diturutan ku Mantala jeung Mantili sabab di dinya aya pancuran 3 ngareneng nu hiji hanapeun tangkal kiara gede nu dua deui hanapeun tangkal loa jeung kabung. Harita para mitra Mantala jeung Mantili nurutan jadi bapana ti mimiti para mitra kekemu nepi kareng sena harita teh para mitra sadaya sing sakur kalakuan bapana diturutan sanggeus rengse abdas terus salat di dinya keneh sabab aya tempat salat sisi tampian di amparan ku palupu. Harita Mantala jeung Mantili narurutan tukangeun bapana dasar barudak caralakan kakaraku sakali geus apal prak-prakan salat lohor atuh dina titih rintihna dina waktu salat bener deui meni siga nu husu ku kakara sakitu keur Pak Ardasik mah geus ngarasa bagja anu eueuh papadana lir anu kagunturan madu kaurugan menyan putih cacakan budak can apaleun oge kana jampe-jampena salat komo lamun geus arapaleun jeung jampena salat leuwih ti ato komo deui geus ngalenyepan naon pihartieun jampena eta. Waktu asar kitu deui barudak anu dua nurutan atuh magrib nepi ka isya ge nya kitu keneh para wargi sadaya. Subuh-subuh gancang digeringkeun diajak katampian. Ngan kitu jeung kitu setiap unggal waktu rek ngalaksanakeun ibadah teu weleh diturutan ku barudak dua. Lila-lila para mitra Mantala jeung Mantili sajabana geus apal prak-prakan salat teh ayeuna mah geus apal jeung jampe-jampena. Samalah lila-lila para mitra apa naon pihartieunana dilenyepan, diteleban, dihartikeun. Da pugu budak calakan nincak ka umur 15 tahun Mantala jeung Mantili make meredi hayang diajar kana bab ulin bela diri nu disebut silat teh baheula mah atawa main po. Munggaran mah pamentan anu jadi anak teu digugu ku Pak Ardasi. Majarkeun cenah abah mah teu bisa main po. Tapi kulantaran budak kareukeuh para mitra katamah-tamah Mantili make nyarita rek neangan jalma nu bisa kana main po. Nya nu maksudna mah yang diajar kana main po. Ku dasar eta bari teu anggang para mitra tina kahariwang. Kudu jadi anak akhirna Pak Ardasik nu tadina nyebutkeun teu bisa teh kapaksa. Barudak duanana diajar persilatan para wargi sadaya. Mimiti kemang-kemangna heula samodel diajar jurus. Mernahna kuda-kuda ngan kitu jeung kitu setiap tas salat isya teh. Beuki lila budak anu dua beuki bisa kitu satiap tas salat teh para mitra. Dina kuda-kuda meni taramblegnaker, dina jurus-jurusna lumayan.
tapi terus diajar bela diri cara-cara micen serangan musuh jeung males ngirimkeun tenggelan ka pihak musuh. Dina hiji peuting Mantala jeung Mantili dicoba kudu jadi bapana ngayakeun silih serang jeung micen pibahyaeun ti pihak lawan, tapi harita dicontohan heula ku Pak Ardasik bapana. Tah ayeuna diajar ngagunakeun pakarang Ujang. Caritana ieu bedog ieu nyata, caritana mah ieu teh bedog ieu. Turutkeun sakumaha panita Abah, tingalikeun gerakan-gerakan Abah, jeung kade urang teu meunang meleng. Ceuk Pak Ardasik harita mikeun bebedogan anu dijieun tina kayu, meunang ngahaja Pak Ardasik nyieun, sok sayaga. Jeung perah bedog diceklan heula ulah waka dicabut. Engke di mana bebedogan anu Abah rek ditarokeun ke lempengan kana tarang Ujang, gentak Ujang nyabut bedog terus dipake nadah bedog nu ti Abah. Di mana bedog Abah ngolebat ti gigir gentak tadah ti gigir. Di mana bedog Abah ngolebat rek nyabet suku gentak luncat. Karti teu? Karti bah tema Mantala. Awas. Ulah asa-asa. Gerakan kudu cepet. Ai soal gerakan da Ujang tiba heula sok luluncatan geus pasti kana tapisna. Jeung deui nu penting urang kudu dina kaayaan tenang. Ngahareupan musuh teu meunang urang dina kaayaan geumpeur. Moda pangutama-utama mah katenangan. Tenang hate jeung pikiran dina ngoning nyang hareupan musuh. Kade teu meunang geumpeurnya. Awas. Kade ulah kapiheulan kesit. Bisi tarang Ujang katakol. Siap. Tak. Bebedogan di sadang ngapedetrak ditadah ku bebedogan Mantala. Siap. Tak. Awas ene suku Ujang disabet ku Abah. Siap. Celeng Mantala kesit ngajaul kitu nate. Make jeung ngacuralit ngungkulan sirah Pak Ardasik bapana. Celek Mantala napa kana taneuh tukangeun bapana. Da ari beletuk bobokong Pak Ardasik dikadek ku bebedogan ti tukang. Puguh we Pak Ardasik reuwas. Tapi akhirna mah seuri ngarasa lucu nu jadi anak. Teu sangka aya tukangeun bari biheulaan ngadekeun bedogna. Pinter euy anak Abah teh. Sugan teh moal ngabongohan. Lamun lain nu bebedogan atawa mun ku bedognyaan geus pasti Abah. Pokona mah palastra we Ujang alus. Ceuk para mitra sadaya, Pak Ardasik ngahehe. Sok ayeuna Mantala jeung Mantili diajar silih kadeknya banyak. Ceuk Mantili ngajakan bela diri ka lanceukna. Oh, bae kadinya Ujang jeung Nyai. Ke Abah rek ngaso heula capek yeuh ripuh Abah mah geus kurang tenaga, geus ponok napas. Ngan ulah waka tararik teuing nyabetkeun bebedoganana nya lalaunan we lalaunan. Ulah waka tararik teuing. Temal Pak Ardasik ngasongkeun bebedogan ka Mantili. Gek diuk dina babalean ambekan ngahega kesang ngoprot para mitra. Natur syak Mantili miheulaan nyerang bebedogan. Ngolebat ti luhur rek ngabanting sirah. Puguh we Pak Ardasik rada ngalenyap ingis Mantala kateungeul sirah. Tapi kareuwas Pak Ardasik ngadadak leungit sapada harita para mitra. Kaganti ku kabunga. Resep ningali Mantala nu rek dibanting sirahna teh gentak ngadoyongkeun awakna. Bebedogan nu Mantala dipake nadah bebedogan Mantili. Mantala males rek ngabajega suku Mantili. Telesur Mantili kentak ngajaul bareng jeung kitu. Teu sangka dapa suku kencang ngajejek dada. Dayagdag kedebut Mantala ti jengkang nangkarak pengkang. Keur kitu disusul tepus Mantili luncat bari ngaheumatkeun bedog rek siga ngahancap tarang. Tak kulitik Mantala teu eleh rikat. Nadah bebedogan Mantili terus ngagulitikeun maneh ka sisi. Harita barang jeung kitu Mantala nyabetkeun bebedoganana rek ngabajeg suku Mantili. Aya ku edas dua budak adi lancik meni rancing geus nakra. Harita Mantili ngajaul deui celek napak deui kana taneuh. Kilek malik bari nyarita ka bapana. Wah, kenangan tuh bah sok Mantala serang deui. Cek Mantili nita ditabeuhan ku Pak Ardasik bapana. Sok ku Abah ditabeuhan ku Padingding maju Ujang sok. Sok kadinya. Cek Pak Ardasik siga nu ngahucuhkeun. Mantala luncat ka hareup. Hiuk bebedogan ngahiuk kerek ngababuk sirah Mantili. Lep Mantili rikat ngalalapkeun sirah. Keur kitu gentak malik bari bebedoganana teu diantep. Dimati gigi rek malas ngabanting sirah Mantala lanceukna. Ngan orok kaya Mantala cukup rikat. Manehna ngareuneuh para mitra. Suku nu katuhu dikejatkeun ka gigir.
awak muter sedang pedep kenca dekati tenan ku mantili cekuk kena kana tonggong palanging mantili ku waktu ia melenting rada nyolontot. Mantala manyaan gani make ning punipuk tonggongnya cek mantili rada muringis. Lainnya atuh maaf da teu dihaja kalepasan tah mah. Geus ujang geus nyai geus nyai ujang reureuh heula ulah dibetak teuing capek. Sakitu ge cukup latihan mah alus. Abah teh bunga, abah teh ningali kayan hidup duaan dina ulin-ulin silat matak pikaresepeun. Cek Ardasik jeung Mantala jeung mantili tingko jengkang terus dariuk dina babalean. Bari ambekan ting haregak ngaresang. Mantili diuk kencaeun pa Ardasik, Mantala katuheunan. Kumaha cukup teu bah? Mantala nanyakeun ka bapana leuwih ti cukup duanana ge ujang. Kacida hebatna cacakan diajar ka kadami mingguan. Ngan abah teh amanat ti ayeuna kaduaan di mana geus barisa geus kacangking pangarti ti abah poma. Ulah rek dipake reueus, ulah dipake adigung, ulah dipake agul, adiguna ulah rek dipake telenges ka batur. Lamun batur teu rek nyieun katelengesan ka urang mah. Da tadi ge kapan eta teh keur perjagaan diri. Bisi sawaktu-waktu aya nu rek hianat ka diri urang. Nyaduni maksud ku abah ka diri nyai jeung ka nyai, ka diri ujang jeung ka nyai. Sajabati eta poma deui kana ngalakonan ibadah nu 5 waktu. Ulah nepi ka diculjeunkeun nu hartina mah ulah teu dilaksanakeun. Sabab eta mah geus kewajiban urang nu nganut agama Islam. Kudu dilaksanakeun ujang ulah nepi ka tinggalin salat. Lantaran salat teh tihangna agama. Jeung deui agama teh minangka nyaeta ngawatesan ka diri urang. Lain berarti ngawatesan teu meunang naon teu meunang ngan ngawatesan. Urang kudu yakin yen sakabeh kakawasan aya di Allah Subhanahu wa taala. Lamun urang teu bisa ngawatesan kitu, urang teh bahaya ngarasa urang pangkawasana. Ngarasa urang pang pinterna, ngarasa urang pang bisana, pang punjuna jeung sajabana. Tah ieu teh bahaya pikeun ka hareupna. Tapi lamun urang beragama urang yakin, sok sanajan urang pinter aya nu leuwih pinter nyatan Allah Subhanahu wa taala. Sok sanajan urang bisa aya nu leuwih bisa. Sok sanajan urang hartina mah boga naon, boga ilmu naon aya nu leuwih bisa. Jeung deui sabenerna mah nu nyiptakeun urang sakumna teh Allah Subhanahu wa taala. Urang dibere kapinteran, sabenerna mah urang teh dibere kapinteran ku Nu Maha Kawasa. Kade ulah poho urang salilana syukuran ka Allah Subhanahu wa taala. Dina kaayaan urang meunang kabungahan. Pon kitu deui dina kaayaan urang meunang karipu. Urang nenedak ka Allah Subhanahu wa taala sangkan karipuh ieu gancang dieureunkeun atawa genjang dileungitkeun diganti ku kahadean. Lantaran ujang urang kudu yakin yen Allah nyiptakeun urang sakumna moal rek diripukeun urang di dunya teh. Ngan urang kudu bisa nempatkeun diri sangkan urang teu nuju kana jalan ripu kitu ujang. Tah ayeuna keneh ku anu kurang teh ujang jeung nyai nyaeta dina kuda-kuda dina ulin silat teh can tambleg pisan jeung dina ngagunakeun jurus sajajar leungeun can lempeng bener henteu kaluhur teuing sok rada nyerong jadi kudu pas lempengan dada musuh maksud abah teh oge bobot tanaga kudu saseret siku ka handap supaya tenggelan ampeg. Tah di mana lamun rek neungeul ti gigir samodel kana tulang iga atawa kana kekemplong awak kudu rada muter saeutik ngan kade suku ulah murilit kudu kieu yeuh tingali abah yeuh sok jang ka dieu yeuh sakedeung cek Pa Ardasik teu hararese mantala nyampeurkeun tah kieu nya lamun rek ngagitik tulang iga atawa kekemplong musuh tingali ke nyai tah kieu yeuh suku rada muter saeutik awak rada doyong ka hareup embatanana peureub. Pak Ardasik metakeun ngagempur tulang iga. Para wargi sadaya,
Dina mere atikan Paardasim Paardasik teh kacida pisan alusna. Dua budak di dadasaran hilaku agama para mitra. Sabada kitu geus bener-bener dina widang agamana para mitra sadaya bener ngalaksanakeun tata carana. Atuh kakara dibere atikan dina ulina silat. Harita Paardasik metakeun ngagempur kana tulang iga. Dina gerakan suku muter saeutik bari jeung doyong. Dibantu ku tanaga awak puguh we para mitra peureup anu keuna kana kekemplong musuh teh kacida pisan gede tanagana. Kumaha lamun rek miceuna bah? Mantala talete-netelakeun budak anu bener-bener hayang bisa kana dunia persilatan jeung budak para mitra anu memang pinter deh. Lamun rek miceuna kieu Ujang, sok ayeuna Ujang ngagempur kana palebah tulang iga samodel abah bieu. Sok. Tah, miceuna kieu. Suku sabelah dikejetkeun ka tukang, leungeun dua nana newak pigelang leungeun jeung palebah siku. Tah, geus beunang kieu kakara piteskeun. Bisa rek dicentok ka gigir bisa. Lamun dicentok di mana batur nyolonton susu tepus ku pigelang leungeun ngabanting pundukna. Da kieu. Apal teu? Apal bah lah. Sok mantili urang cobaan ku urang. Sok naha. Temal mantili. Harita teh meuni gumbirana kelawan harita keneh metakeun kumaha ajaran tinu jadi bapa. Sakali dua kali can bener, tapi geus aya kana 4-5 kali namah barisa. Boh dina ngagempur, boh dina miceun gempuran batur. Puguh Paardasik reueus, boga anak geus nyangking pangarti. Sanajan can pol 100% oge ongkohan ku Paardasik, can diwiridkeun kabeh pangarti manehna kanu jadi anak. Sabab can dewasa pisan. Geus cukup reureuh kalacat mantala naek kana dahan kiara. Gulayan-gulayun ngadon ku gulayunan sakitu geus peuting oge. Meuni eueuh pisan kacape para mitra. Gelila kalacat deui mantili naek, manehna geus sarua ngadon ku gulayunan dina areuy kiara gede. Jeleng luncat kana dahan nu sejen gulayun jeleng mantala genurutan. Mantili jeung mantala luncat kana dahan kai. Luncat hiji tina dahan kai, luncat duanana bari jujuralitan. Celek narapak kana tanu. Tidinya bersul mantala luncat deui kana dahan kai. Celek napak terus ngajega dina dahan kai bari nyarita. Sok mantili bisa teu cara urang bieu. Luncat dihandap kana dahan, ceuk mantala asa reueus. Gampang atuh luncat kitu mah. Harita mantili ngajaul, rek nurutan mantala lanceukna. Barang rek ngarawel kana dahan kai teu karawel, akhirna mantili ngagedebut ragrag. Mantala asa suka babara katakan yang serikeun nu jadi adi. Salah atuh da maneh mah mantili. Lamun rek luncat ku rada dongko heula udah ujug-ujug balesur atuh. Kudu ngawahana kudu dongko. Sakali deui lah bisa ayeuna mah. Balesur celek mantili ku ayeuna bisa napak dina dahan. Atuh Paardasik para mitra bapana ngaprokan pihanap. Gulayan-gulayun mantili ku gulayunan deui dina areuy kiara. Jeleng luncat kana dahan sejen, beuki lila beuki pinter. Geus puguh ari mantala mah para mitra, atuh awak mantala jeung mantili jadi sareseg. Kawan tunggal peuting sok latihan subuh-subuh bada salat terus lulumpatan, ngurilingan pasir anu sakitu gedena. Samalah sok terus nyorang jaladuna ranyak, ari balikna tuluy ngalasulu. Geus ngarampih ka ditu, tapi kacaraya heula bising marerang babarasih. Cek Paardasik teu hararese mantala jeung mantili katampian, kituna teh aya kula lucu para mitra. Jeung lalu dengan naker sakitu geuman jeung parwek teh teu sieun-sieun ku oray sanca atawa ku sato berhala nu sejen sabab geus manukna. Kajeun janari tengah puting lamun hayang kacai teh kelemet-kelemet we sorangan. Tara make jeung memen tadi anteur kanu jadi bapa, ari lain keur laleutik keneh. Bada marandi tuluy ngarampih ka kamar nepi kareupna sare. Patunyang-tunyang atuh kitu deui Paardasik ngampih ka kamarna sorangan. Terus sadaya mangga ngaso heula ngaso. Para mitra sadaya, rai poe kaayaan awak mantala jeung mantili beuki moronton. Komo mantala mah meni ngareusi da puguh sore isuk sok kasepor gugulayunan dina areuy kiara. Teu kitu sok lulumpatan kana ngurus pepelakan rajin pisan samalah Paardasik mah.
Kukiwari jarang pipilueun tuncap tancap estu nganalkeun jadi anak we lanu lalaki. Sabab geus ngurangan tanaga teu karasa waktu 5 tahun teh meuni asa cikeneh pisan. Umur Mantala jeung Mantili ku ayeuna geus nincak 20 tahun umurna. Rupa Mantili asa beuki tegep cacak teu kasartaan ku pake alus bari saumur-umur cicing di leuweung. Beuki lila pakean Mantili beuki leuseuh. Malah geus rarenyah da puguh boga pakean ngan dua-duana. Komo pakean Mantala macalanana geus tatamalan bari dikaput ge ku bola harum haramai. Tapi para mitra katingali galumbira teu boleh bogara teu aral subaha. Teu bogara sahina ngan bapa namanya kitu sok mineng mahlas. Lamun ningali kaya nu jadi anak bari pakean geus rarenyah bati hate we. Pas sore harita Pak Ardasi keur niis dina babalean. Ari Mantala jeung Mantili keur arinit ka kebon bogo, ka kebon para mitra. Boga alaeun cau kepok saturuy geus kolot. Pak Ardasi sajeroning keur ngajejentul make ngagerendeng jero dadana. Kumaha wae atuh nasib nu jadi anak beuki ka dieu asa beuki dewasa. Papakean geus rarenyah tatamalan ti mana aing bisa mangmeulikeun salin keur nu jadi anak. Puguh ari hate mah hayang gindingan teh nganti mana pakeunana da puguh saumur-umur hirup aing aya di leuweung nu hartina mah teu boga pakasaban pisan. Nyaan dipikir-pikir mah dipikir ku diri aing ngarasa dosa kanu jadi anak. Disabarang dilahirkeun acan pisan disakolakeun. Moal hade anak aing duanana rek kitu we kasebut jadi urang leuweung. Da pasti beuh nu lalaki beuh nu awewe sarua hayang mangih kasenangan. Hayang ngalaman kasugemaan hate komo nu awewe leuheung keneh. Nu lalaki aya paribasa lalaki panjang lengkah jauh deuleu batan awewe. Dibawa balik kasarakan tadi eueuh hartina jeung rek di mana ngarareb. Da pasti imah di lemur geus ancur sajabati kitu sok sieun tepung we jeung nu ngakalakeun aing baheula. Tapi sakituna deui na bet ngaborongkeun teuing ka pangeran. Asa piraku jelema hirup teu jeung dirijikian ku pangeran. Mugi-mugi Gusti pun anak duanana masing pependak sareng kasinugrahaan. Masing ditebihkeun tina balai masing seueur nu balas asih ka pun anak. Sajabati kitu mugi-mugi pun anak nu awewe sing mendak pijodoeun anu baris mikanyaah ka anjeunna. Da puguh sim abdi tos batan sakieu Gusti sanes teu hoyong nyugumakeun ka pun anak. Kitu geurentes hate Pak Ardasi. Make jeung carindak-dak sagala ngarasana langsa ku pernasiban anakna. Hari katamah-tamah harita ngadenge sorat tongeret meni baleger asa namah-namah kelarna hate. Tekung si setengah jam pucenghis teh anakna daratang. Mantala mangeucau kepok saturuy jeung ngajingjing sampe satangkal meni baradag. Mantili nyuhun suluh sabeungkeut jeung ngelek daun sampe seupaneun. Cag Mantala ngecagkeun harita teh para mitra. Turuyan cau jeung sampe satangkal kuprak Mantili ngecagkeun suluh. Abah, kunaon ngalong we di luar sakieu angin ngahiliwir? Angko cek Abah keur teu ngareungan awak cenah. Mending di jero atuh Abah. Nya Abah mari peuting hargungan ari beurang angin wae kunaon nya? Mantala mairan. Alah. Puguh hareudang Abah teh barudak, tapi ayeuna mah karasa rada tiis geuning. Pak Ardasik para mitra ngolosod turun tina babalean. Tuluy harita ungah dituturkeun ku Mantili mawa daun sampe seupaneun. Da kitu jeung kitu we kadaharan manehna mah para mitra. Atuh ari beas mah memang aya manehna ge melak saparehuma. Ngan keur bangsa deungeuna sakapeung-kapeungeun manehna ge ngalacang hegar ka leuweung atuh mun aya kabeneran mencek ku manehna diboro. Memang teu kakurangan ku dahareun mangan ku pake sigana terada seuseut hese pisan. Mantala harita nyikatan cau dipoekeun heula di buruan. Samalah lombang keur moyeumna ge geus sadia. Ari Mantili harita mirunseun. Ngaso heula para wargi.
Para mitra sadaya, geus 2 poe paardasik sok rajun hulang-hulang siga anu keur dipikiran atau aya kabingung. Memang eta ge nya keur mikiran nasib nu jadi anak ari katambah-tambah paardasik ngarasa tegarna hate. Siga-siga mere pirasat goreng. Sajabati kitu dina sajero 2 poe teu weleh amanat wae kanu jadi anak duanana. Utama nama amanat tina perkara ngalaksanakeun ibadah nu 5 waktu ulah nepi ka diculkeun. Kalawan teu weleh ipat-ipatan kudu runtut raut sauyunan. Kudu silih pikanyaah silih belaan jeung nu jadi dulur. Nu hartina oleh rek pakia-kia atawa aing-aingan. Ulah rek pahilir-hilirnya mandi ulah rek pagirang-girangnya tampian. Jeung dulur kudu akur sareudeg saigel saketek sapihanian. Kacai jadi saleuwi kadarat jadi salebak. Ayeuna umur mantili jeung mantala geus 22 tahun. Didinya mah kakara paardasik masrahkeun gobang pusaka kaduaan. Bari teu weleh amanat yen eta gobang ulah dipigusti ulah rek dipunjung dipuja atawa disembah-sembah. Atuh puguh we keur mantala kacida atoheunana kapasrahan gobang. Meni gancang dicokot ka di kamar bari teu sirikna disuhun. Ku ayeuna mah teu ngarasa berat samodel ti heula. Boro-boro bisa kaangkat malah teu uget-uget acan tapi ayeuna mah biasa. Saberatna gobang. Dina hiji poe paardasik init bebejana mah kanu jadi anak krek ngaladaun kabung. Dicarek-carek ge ku mantala jeung mantili keukeuh we init teu beunang dicarek pisan. Ari rek digaleneng teu wani da puguh ka bapa sieun doraka. Sanggeus rada loba paardasik ngaladaun kabungna. Reketek dibeungkeut tuluy dipanggul maksudna rek balik. Sajeroning keur leumpang teh hate mah tetep we ting sarblak wae. Atuh ku ayeuna hate pating sarblak. Paardasik teu weleh luak liuk teu weleh rarat reret kasisi kagigir. Sakapeung-kapeungeun reg eureun tuluy nyekelan perah bedog. Anu ngagaplek dina cangkengna ceuk pikirna bisi aya sato galak samodel oray jeung nu liana. Ieu eta para mitra tina kasebut sato berhala teh. Ari para mitra timuruna sieun ku jelema jahat. Samodel rampog atawa ku bangsat. Nutu boga timuru sabab ceuk pikirna welas-welas tahun cicing dirinya can pernah manggihan jelema jahat. Anu matak paardasik betaheun we. Malah asa tiis ceuli herang mata. Henteu samodel baheula waktu disarakanana teu boleh ringrang ditareangan wae ku jelema jahat. Nu maksudna hayang diwaris elmu ku paardasik. Da puguhnya baheula paardasik kasebut jawara tur sugih ku pangarti berat ku pangabisa. Acan pernah rag-rag di pakarangan tina ulusan begalan pati. Jelema jago para mitra. Samalah baheula mah waktu paardasik jadi manor di kontrak Arjuna dipake tanggalan pisan ku employer. Tapi ku ayeuna mah wallahu alam duka nyangking keneh elmuna duka geus dipikeun. Sabab ayeuna mah geus kolot, geus cara mangkuhuis. Memang baheula paardasik boga ilmu kadugalan. Anu memang para mitra sadaya henteu teurak harita teh ku pakarang. Sajabati kitu sok bisa ngiles musibut aji halimunan teh cenah. Sabenerna lain ngiles ku pinter maneh nama kawasa awas ka batur atawa ka musuh tapi batur teu awaseun ka manehna. Nya ari pangarti kana bublin ela diri mah para mitra kana bab ulin bela diri kasebut sila teh mah masih kene bisa samalah geus diwariskeun ka anakna nyaeta ka mantala jeung mantili kalawan geus palalinter. Waktosna para mitra.